Tah lur iya ya informasi ya nya istilah nama ya mudah-mudahan valid sih. Iya tah saya baca di Facebooknya ya di Jatinangor Community ya ya. Jadi aku saya bacakeun heula nya. Kumaha lur calagernya mudah-mudahan calager lah. Ieu saya baca kahatur ka wargi-wargi abdi ngadugikeun informasi awal terkait hasil rapat video conference anu dilaksanakan dinten tadi tabuh 15 nya tabuh 3 sore pangeukeun sareng unsur jajaran polisi Satpol PP Kabupaten Sumedang, Kodim, Polres, Kabag, Kasat Reskrim, dan Pom Sumedang, Wirehna di Kabupaten Sumedang akan dilaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pamit aya pamengan dina waktos anu moalami deui rencana awal sekitar kaping 22 April 2020 sarua sareng Bandung sigeuna. Tapi ieu masih kena rencana saurna. Pangintah anu kudu dilaksanakeun kanggo warga Sumedang sapolos melaksanakan protokol kesehatan. Wajib pakai masker lur wajib. Jangan berkerumun, murmur atau ngariung. Terus aktivitas sapertos naik kendaraan sepeda motor maksimal 1 orang. Mobil jenis sedan maksimal 2 orang, model SUV atau MPV anu 3 baris kursi maksimal 3 orang oge dilaksanakan secara pengawasan ketat di daerah pembatasan Sumedang sareng kabupaten lainna. Jadi kalau mendeuk asup ka Sumedang, keluar Sumedang eta bakal dicek. Tah, pasti bakal repot. Jelas bakal repot namun wayahna kumargi demi percepatan penjagaan. Tah, ini bakal repot memang pasti itu. Tapi demi percepatan pencegahan virus COVID-19 ya. Kedah ngadukung PSBB kumargi pamit pangitan bakal aya sanksi penegakan aya sanksina. Sanksi hukumna lur walaupun hal ini merupakan alternatif terakhir. Artinya mohon kesadaran oge partisipasi sadayana memang kudu sadayana kudu partisipasi ieu nya. Mugia janten uninga kanggo siap-siap menjalankan PSBB di Kabupaten Sumedang. Tah kitu cenah lur kudu siap-siap urang teh Tah aku saya baca komennya di dia nya banyak anu komen nya. Oke aku saya diekeun nya komenna tah. Di jalur mana wae saurna anu komen kitunya Kang Sakoy sih aya nya urang cigana jalur-jalur anu asup ka Sumedang keluar Sumedang urang sadayana di ieu nya. Terus yang kerja di pabrik gimana Kang? Tah kumaha pemerintah kumaha kudu aya kejelasannya. Maksudnya lamun ieu kudu aya rinci penjelasanna nu pabrik kumaha. Dan memang teu kabeh pabrik tutup kan aya pabrik nu masih kena buka gitu. Kumaha ojek tah mau biasa narik tah ojek kumaha atuh narikna nya. Jeung eta teh kumaha atuh ojek eta da berenang kudu enengan duit mah tah eta teh kudu dijelaskeun oge kumaha teknis di lapanganana gitu tah. Atau serang wah siap Kang Levi Alatas atau serang nah. Terus Teh Rita Rosita duh ece kumaha delivery Canggaleng ibu-ibu ieu mah nyelurnya delivery Canggaleng kumaha cenah ieu. Tapi kan masih bisa nya Bu masih bisa kan sorangan anterkeun ka motor. Terus Kang Supriyadi cenah dipasihan heula teu kanggo bakalna tah ieu pertanyaan semua orang teh nya anu tuangna dipacok heula kareh korecok kumaha tah naros sadayana ge pasti naros ieu kumaha tah pemerintah kudu ngajelaskeun kumaha nya. Terus aya Teteh Nuis mohon Kang ojek kumaha tah kumaha atuh. Terus cenah lagi meminta kesadaran masyarakat dalam rangka upaya meminimalisir ini itu. Kita berharap sebagai masyarakat mulai kesadaran dengan segala kerendahan hatinya. Kang Ganjar tanya Kang Ganjar kudu sadayana kudu iya mah. Terus saya Kang Man Mirja upami naik motor boncengan sama istri atau alamat KTP-nya sama gimana Kang? Tah kumaha lamun duaan boncengan tapi jeung pamajikan. Asa anehnya di kasur bisa deket bebarengan naik motor kudu jauhan kumaha. Karena bingung wah ieu aya Teh Fitriani sedih jadi buruh pabrik meski wasas diharuskan berangkat karena kewajiban udah diupayakan berbagai cara di pabrik mah dimulai cek suhu tubuh, penyemprotan sampai harus pakai masker selama jam bekerja, engap-engapan karena masker itu terbiasa demi untuk kebaikan diri sendiri orang lain alhamdulillah dapat dipakai. Jadi buruh pabrik mah serba salah tah cenah kitu tah nu buruh pabrik kumahanya pemerintah teh kedah aya regulasi nu bener nu rinci kitu nu pasti kumaha. Dan memang di pabrik geus aya cenah nya suhu tubuhnya dicek, penyemprotan sampai kangge masker jeung cenah make masker ke memang ripuh da atuh sapanjang digawe ke masker eungap cenah pan teu biasa teh.
Tah Kang Hendy Kurniawan solusina nu teu gaduh penghasilan kumaha Kang? Wah ieu mah ripuh, teu corona ge ripuh ieu mah. Ripuhnya Kang Hendy-nya salam ti abdi. Terus saya Neng Nadia Asriana Sendi Mulyadi naon dia maksudna atau apa. Terus Neng Teh Winda pami anu teu gaduh penghasilan kumaha tah? Wah kumaha atuh digawe. Terus aya Teh Rania, terus abdi keluarga abdi bade tuang naon pami PSBB damel kur caroge hungkul. Tah ieu nu kararieu pemerintahnya nu pejabat-pejabat tak kalah dipikirkeun heula ya kade umat kieu teh. Tong sampai jadi anarkis gitu ke pemerintah non rakyatnya da selain teu hayang nurut sebenarnya tapi pilihan deui tah kumaha. Dibahas henteu kompensasi ka warga nu terkena PSBB tah pan sidik damana dilirenkeun cenah tah kitu dagang dilirenkeun pemasukan teu aya komo anu gaduh cicilan kendaraan bayar kontrakan kanggo perumahan rumah can kanggo kebutuhan sehari tah nya Kang majalah hai nya kita Kang atawa duka tetehnya majalah hai nya laras ieu da pertanyaan kabeh warga ieu kumaha kompensasina kumaha gitu tah nya. Terus Kang Enceng aja atuh pemerintah ngajamin kanggo tuangna cicilanna anu terkena dampak PSBB-na terutama kalau masyarakat menengah ke bawah tak iya nya umat pemerintah sudah di ieu eta ti Kang Enceng nya Kang Riana Mulyadi sanaos kasabna lockdown tapi insyaallah rezeki mangiring ka lockdown margi tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala amin muhun leres Kang Riana tangtosna urang kedah tetep ikhtiar sok kanggo urang sadayana aya di situasi sapertos kieu mohon insyaallah nya aya rezeki namanya insyaallah. Kang Yaman, umami tukang ojek kumaha nya tah, tukang ojek kumaha ieu aspirasi tukang ojeknya ieu. Terus Kang Yusep, abdi jualan Kang sirup kontrak motor dicicil kumaha tah aya kitu anu bakal ngajamin ka keperluan tah eta oge nya. Tah eta pertanyaan panginulurnya di dulur-dulur bahaya sadaya memang itu pertanyaan teh mewakili urang sadayana gitu nya. Model anu boga cicilan terus anu pagawean ngojek pabrik kumaha eta pemerintah teh kedah disiapkeun sagala rupina kanggo ngajamin masyarakat teh pami memang PSBB teh dilaksanakeun janten kaping 22 tah kitunya punten ke pemerintah ada abdi gue sebagai masyarakat rakyat da sanes teh hoyong nurut nya nurut abdi mah insyaallah gitu tapi nya memang da urang lumrah da urang teh masyarakat nuntut gitu sok atuh kumaha kompensasina naon gitu nya mudah-mudahan ayelah kompensasina nya mudah-mudahan pemerintah oge da urang pemerintah ge apal di tengah pemerintah masih mengukur-ngukur dan naonnya mempertimbangkan gitu lah ada segala rupana gitu lahnya mudah-mudahan kayak mun diikeun ke komenna ku abdi lanjutkeun deui mudah-mudahan urang sadayana aya kesehatan atau nonton videona mudah-mudahan nya urang bisa melalui ieu dengan baiklah dengan kesabaran dan sadayana normal deui pados bihara-bihari deui nya hatur nuhun nya lurnya tos ditonton di tong hirap didukung videona didukung channelnya supaya tumbuh berkembang terus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.